Tuh. Das Manodep saatnya naon cenah Mang Iqbal, saatnya pertama kali dahar sushi anjay ieu teh sushi atau sashimi nya teuing pokona mah heueuh mentah cai aing teh das Manodep jujurli ieu mah jujurli aslina ieu mah aing teh teu beuki lauk col dahar nu kieu cenah can ka Jepang amun can dahar sushi cenah anjir matak kudu dahar sushi teuing sashimi teuing aing teh ararapal biasa dahar endog atau aing mah kabeukinan endog ayam asli jujur li aing teu beuki lauk komo ieu mentah kieu anjir cek aing teh euy terus ieu tingali tah anjir make ieu wasabi anjir cenah wasabi kumaha cenah rasana Mang Iqbal teuing aing ge rada kegerengsengan gitu teh mun geus dahar wasabi teh cek aing teh teuing pokona mah rasana kumaha ayeuna urang review barudak review anjir ngecelak anjir aya ieu saos naon ge ku aing geus dianclumkeun ka dinya jeung ieu teuing naon ieu jika bawang kieu teh tuh tapi rada aya jika rasa bau-bau jahe gitu lur euy ang cobaan anclumkeun nya tah ieu teuing naon bawang naon ieu nya bismillahirrahmanirrahim Nah, rada andai orang pesek wasabina heueuh. Ya lur, cobaan we sakieu lah nya. Cobaan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Bah. Nyareng anjir. Nyareng. Gelo anjay. Entah rayang aing nyerang. Nah, iya lauk laungan aduh Gusti ya Allah. Aduh ya Allah. Wow. Beki aing. Rasa lauk pisan naon eta tuna ting naon teuh geus teh